Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana. Dina materi pangajaran hiji, urang parantos diajar cara ngagunakeun sapaan kakolot kudu ngagunakeun basa nu lemes. Jeung sapaan kababaturan ngagunakeun sapaan basa basajan. Coba perhatikan dina halaman 8 ngabandungan atau mendengarkan. Guneman percakapan. Bandungan guneman dihandap ieu. Tadi isuk sarapan heula. Tangtu sebab penting keur kasehatan. Kasehatan naon? Kieu nunu lamun biasa sarapan tuluy kaliwat eta teh sok jadi panyakit. Panyakit naon teh tina telat sarapan? Panyakit mah sebab teu sarapan isuk. Supaya badan orang sehat, urang kudu sarapan isuk. Supaya semangat diajar jeung bisa konsentrasi.